lamun pahit mah tepikeun usia pahit sanajan bedog dina beuheung tong wani-wani ngarubah jadi wayahna sia haram mah tepikeun haram montong dihalalkeun tepikeun usia Bang Emok mah tetep haram. Gadang sareuli wayahna ku siap tepikeun ari pangset montong dirubah jadi amis sanajan siap badog dina beuheung maneh tepikeun haram mah haram montong dihalalkeun Bang Emok mah haram. Ya di dia anu ka Bang Emok aya ada katingali ku abi anu sok kana Bang Emok mah ieu urang sok nyengsor tuh geus diomekeun da katingali biasana ieu anu kana Bang Emok sok hararejo tapi juga di dia mah aman ya aman rahasia tepikeun lamun amis tepikeun amis lamun pangset tepikeun pangset 10 tahun ngaji mama sobaringan amis jeung pangset oh ya mangol itu geuningan mata sia wayahna ye tepikeun haram mah tepikeun haram tong dihalalkeun ye haram sia angkatna di dieu lamun anu sok imaman punten anu sok imaman sok kudu di kopi